A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Barang suratul Fatihah yang ngaranna sadayana aya 12 nu kahiji suratul Fatihah di ngaranan Fatihah. Pangna di ngaranan Fatihah sabab ya suratul Fatihah jadi mimiti Quran. Nya di ngaranan suratul Fatihah. Kadua ya suratul Fatihah teh di ngaranan suratul Hamdi. Sabab ya suratul Fatihah teh surah mimiti muji ka Gusti Allah kalawan ayat alhamdulillah. Katilu ya suratul Fatihah teh di ngaranan deui umul Quran. Hartosna nyaeta asalna Quran. Anu mantak ieu suratul Fatihah disebut umul Quran, asalna Quran. Kahiji sabab suratul Fatihah ieu ngumpulkeun kana sakabeh ilmu Quran. Jadi sakabeh ilmu Quran aya dina suratul Fatihah. Ari ilmu Quran salaresna anu jadi maksud ageungna teh adalah aya 4 ilmu. Nu kahiji ilahiyah. Hartosna nyaeta sakabeh perkara bangsa kapangeranan. Itu nu dimaksud ku ilmu Quran nu kahiji nyaeta ilahiyah. Sedengkeun ieu ilmu ilahiyah aya dina suratul Fatihah dina ayat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maka ieu suratul Fatihah di ngaranan umul Quran hartosna asalna Quran sabab ieu suratul Fatihah teh ngumpulkeun kana sakabeh ilmu Quran. Nu kahiji ceuk tadi ilmu Quran teh itu adalah ilmu ilahiyah. Ilmu ilahiyah aya dina suratul Fatihah dina ayat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kadua nu dimaksud ayeuna dina Al-Qur'an teh gegedena adalah ilmul mu'ad. Hartosna ari ieu ilmul mu'ad teh nyaeta ilmu perkara akhirat. Sedengkeun ilmu mu'ad aya dina suratul Fatihah dina ayat maliki yaumiddin. Hartosna maliki yaumiddin anu wungkul kagungan karajaan di poe kiamah. Tegesna henteu aya anu ngaku ayeuna kana jadi raja di poe kiamah angin Allah. Jadi ilmul mu'ad aya dina suratul Fatihah. Katilu maksud gegedena daripada Al-Qur'an tuh adalah ilmu nubuwah. Hartosna ilmu nubuwah adalah ayeuna ilmu para nabi. Kaopat maksud a'dhamna daripada Quran itu adalah ilmu isbatul qada'i wal qadari lillah. Ilmu netepkeun qada jeung qadar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in eta teh nuduhkeun kana nganapikeunana kaum Jabariyah sareng kaum Qadariyah jeung netepkeun kana sakabeh perkara kalawan qada Allah jeung qadar Allah Subhanahu wa taala. Jeung ihdinas siratal mustaqim tepi ka akhirna siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Eta nuduhkeun kana netepkeun kana qadana Allah jeung qadarna Allah Subhanahu wa taala. Jeung nuduhkeun kana nubuwah nyaeta sakabeh kanabian. Kadua maksudna agama nyaeta ayat 3.
kahiji muji ka Allah eta aya dina ayat alhamdulillah nepi kana ayat yaumiddin. Kadua, maksudna agama adalah hidmah kalawan taat ibadah nyaeta aya dina ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katilu, maksudna agama teh tolabul ma'rifat ieu eta aya dina ayat ihdinas siratal mustaqim. Ieu makana suratul Fatihah dingaranan Ummul Quran. Eusina seperti itu. Kaopat ieu suratul Fatihah teh dingaranan deui suratul masani. Hartina dibulak-balik. Naon sababna? Sabab eta Fatihah sok dibaca dina unggal rakaat ketika waktu ngalaksanakeun salat. Mun salat 4 rakaat kahiji maca Fatihah, kadua Fatihah, katilu Fatihah, rakaat kaopat oge maca Fatihah. Jadi dibulak-balik. Maka dingaranan ieu suratul Fatihah adalah suratul masani. Kalima, suratul Fatihah teh dingaranan deui suratul wafiyah atanapi al-wafiyah. Hartosna al-wafiyah ieu anu sampurna. Kunaon pangna ieu suratul Fatihah dinamian suratul wafiyah atanapi al-wafiyah? Sabab ana dibaca dina salat ieu Fatihah teh kudu sampurna dina bacaan Fatihah keur waktu ngalaksanakeun salat. Matak dingaranan ieu suratul Fatihah teh deui ku suratul wafiyah. Kagenep ieu suratul Fatihah teh dingaranan deui suratul kafiyah. Hartosna anu nyukupkeun. Sabab eta Fatihah bisa nyukupkeun kana ayat-ayat anu sejen dina salat henteu bisa ayeuna kacukupan ku ayat-ayat anu sejen. Cukup ku suratul Fatihah. Maka dingaranan ieu nu kagenep ngaran suratul Fatihah teh adalah suratul kafiyah. Katujuh, ieu suratul Fatihah teh dingaranan di suratul asas. Ari hartosna asas teh dadasar. Sabab ieu suratul Fatihah sok jadi dadasarna ibadah. Jadi ngaranan ieu nu katujuh suratul Fatihah adalah suratul asas. Kadalapan ieu suratul Fatihah teh dingaranan deui suratus sifa. Matakan geuning sok aya bahasa bi barakatis sifa al-Fatihah. Kalawan kaberkahanana ayeuna surah sifa nu dibacana Fatihah. Nah ieu nu katujuhna kadalapan geuning kitu ieu suratul Fatihah teh dingaranan suratus sifa. Naon hartosna sifat teh nyageurkeun, tegesna anu nyageurkeun. Sabab dawuhan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya syifaun min kulli da'in. Hartina ari Fatihah eta jadi ubarna tina saantero panyakit. Makana setiap ayeuna doa itu terlepas daripada suratul Fatihah. Maka dingaranan ieu nu kadalapan suratul Fatihah suratus sifa. Kasalapana ieu suratul Fatihah teh dingaranan deui as-shalah. Naon sabab-sabab eta Fatihah diwajibkeun dibaca dina waktu salat. Kasapuluhna suratul Fatihah teh dingaranan deui as-sual. Sabab eta Fatihah ngawengku kana segat menta. Itu nyaeta dina ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdina mugi nuduhkeun Gusti ka abdi sadaya as-siratal mustaqim kana agama Islam anu bener, anu seperti ayeuna jembatan anu lempeng
disegat menta makana dingaranan suratus sual tanapi as-sual. Kasabelasna ieu suratul Fatihah teh dingaranan di asyukru. Naon sabab eta Fatihah teh muji ka Gusti Allah dingaranan suratus syukri tapi asyukru. Ka-12 nama ya suratul Fatihah dingaranan suratul du'a atanapi ad-du'a. Naon sabab eta Fatihah ngawengku kana doa nyaeta dina ayat ihdinas siratal mustaqim. Ieu suratul Fatihah ngaranna sadayana aya 12 anu meme disebatan wallahu a'lam bishawab.